COD biar luang tina wayang COD ngaguar palsapak wayang COD carita obrolan dalang COD 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 carita obrolan dalang di MPP Official. Panteng terus bray bray seret. Halo guys, sampurasun. Grujeng tepang deui sareng konten-konten COD carita obrolan dalang. Dina konten ieu simpuring aja ngulem seniman kahotnya dalang ongkohnya pelawak ongkoh pokoknya kangge Pangandaran, Ciamis, Garut, Tasik, tos teu bireuk lah. Bahkan orang Bandung oge sigelintir pasti aya nu uninga kajami sosok ieu jalmi kitu nya para netizen atau nanti para pemirsa di YouTube nah sewang-sewang ulah hilang sambil nonton teh di like, di share, di subscribe lamun cek murah ya. Oke ulah hilang simkuring kita lawan Dede Mustaria dina danget ayeuna dina konten ieu baris ngulem tamu di Kabupaten Ciamis namina teh Bapak Dalang Uya tapi sok diladih Kang Sablon. Tepuk tangan Kang Sablon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lemang mah. Para pemirsa, iyalah Kang Sablon atau napi Padalang Uya. Kalani maksudnya dalang Uya atau lebih Kang Sablon dina padalangan mah Kidalang Uya tapi dina lawakan mah nu kalani Kang Sablon geus dibireuk deui pokona engke baris memintonkeun kabina kita dina versi ngalawak dina versi ngadalang dan memang ieu nya multi talent ngalawak biasa ngadalang biasa ngabodon oke bisa. Kita rasa teh nyopet ulah pemirsa ulahnya karena itu sopet dilarang oleh agama dan pemerintah. Oke. Jangan melaksanakan tetap puasanya. Nah gitulah. Sedikit akan berbincang-bincang dengan tokoh padalangan dari Kabupaten Ciamis, Kang Sablon atau Ki Dalang Uya. Sepados ya urang bebas namanya ulah siap bebas siap mau nyebat akan mau emang we gitu biasa abi manggil emang mang di Ciamis gua abdi ngahaja di telepon tadi angkat abis kuat dari situ Kira langsung setengah 2 subuh. Wih karena travel atau tapi naik kena mobil derek Laborong Kolba. Ngomong Kolba Sakan tenan yang tahu. Guys mantep Dalang Uya ieu saja biti ngadalang eksis dina pertanian. Karena sampung bon karena bangsa palawija anjeunna osok oge gitu ngebon. Malah simkuring neme alhamdulillah dipaparin sampe beasna nya gorenganna ada jadi kurang teh ayeuna buka puasa teh beasna ti Padalang Uya. Mantap. Mang Bulan. Sadayana para geus uningan yen Mang Dalang. Mohon. Aya nu sabagian anu gacan uningan yen Mang Dalang. Di tahun sabaraha Mang karena profesi ngadalang. Mang teh lahir 58. 58. Marawanan tahun sabaraha Mang? Pelahanyiran Mak pulang gigian mas kan bulut mah. Ante
Lahir 58. Lahir 58. Karena seni ngalawak di tahun 66. Karena ngalawak. Ngalawak. Dugi ke tahun 72. 72. Tahun 73 Mang teh yang meningkatkan profesi tina lawak kada dalang. Oh jadi ngalawak geula mah kada dalang geula. Ngalawak wis mantep terus. Dugi ke tahun 77 Mamang teh maguron ka Padade. Padade Amung. Padade Amung. Amun pada suka. Pada suka. Mendingan dijen Padade Amung. Setahun didinya. Kunaon setahun kan sanes mah lobana apakah biaya beak apa beak dipakai bagian kasinen. Teu kuat puasana. Teu kuat puasana jeung kana dulutna. Aduh. Ya, alhamdulillah diuruk kupon bapak pada Amung setahun. Leres. Majeng mang teh dina seni pawayangan. Kapalih dieuna kali ini ku pongdut. Naon pongdut teh mah? Jai pong dangdut. Pongdut teh jai pong dangdut. Ai pongbrek naon pongbrek? Jai pong brewek. Daripada memang nyopet. Ngawayang ke payung gitu. Mending kana ngalawak deui. Ngalawak. Ngan ayeuna mah mamang ngalawak teh sareng jaipongan sareng seni Sunda. Sareng naon teh mah? Sareng ajengan bae. Ayeuna teh. Ustaz luar biasa netizen ternyata seni lawakan oge teu salamana dina seni Sunda jaipongan, dina wayang golek, dina ternyata lawak oge bisa ditampilkeun dina lawak dakwah. Lah wis, tangan untuk dalamnya. Kalersan sareng pajengan teh pajengan Komar di Kecamatan Ranca Kabupaten Ciamis. Mohon. Kalayan dibiayaan Pupun Alo Neng Haja Elok. Oh, mohon Ibu Haja Elok. Dulu kawin mana? Dulu kawin. Ayeuna mah janten haji. Wis, Ayeuna mah ayeuna dina sanitos dugi ka ayeuna hampir 55 tahun teh. Teu hayang jadi haji, teh hayang jadi huntur ya. Aduh. Aya wae nya ya. Aya wae lah. Hayang jadi huntu kan bae jadi haji ge. Nah, itulah pokoknya mah ayeuna mamang lantaran resepna jeung ustad. Tak carita ustad cenah urang teh kudu ngajauhan mangan minum madat madon main mateni maling. Wes, apa tuh? Mangan, minum madat, madon, main, mateni, maling. Wah, luar biasa ya. Jero para netizen ya. Bagi jero ya. Ngajero naon ya. Ngajero celana jero naon. Oke, terus pantang di MPP official. Lajeng mah. Daripada mamang migawe eta amanat tipun bapak ti Padade Amung keluar sia teh aing tong ngalawat deui teruskeun payung ngawayang ngan daripada mamang nyopet mah gitu mani kene ngalawat deui bae ngan ditingkatkeun ayeuna mah sareng bapak ajengan matak lain waktuna salat ge sok hayang bae. Atuh lamun kitu mamang teh sok sanajan teu sasarangan sareng usan ari salat mah kewajiban urang-urang memangnya. Oh, sok salat biasa. Kadang-kadang. Kejujuran adalah suatu perilaku yang berubah dari itikan jelek menjadi baik. Waduh, mantap. Mang ayo salat subuh sekarang rakaat, Bang. Ban, aing ngomong ada pesantren nama. Lamun urang neangan ilmu ente nepi ka syariat hakikat tarekat marifat ka dituna kumupalang. Hakikat apa tarekat ieu mah ieu? Aya jama kumupalang teh lamun kacang mah pibiniheun lain, kumaha teh lain. Tata kana kacang-kacang ieu mah. Ada resep netizen nya kana kacang-kacang ieu mah. Kumaha teh lain pibiniheun lain mun digeger mah tak cehileun. Aduh. Lamun jama kumupalang lamun ngomong ka batur padu enak sorangan
Nah, batul nyeri padoli. Ah. Nah, mantap nomor telepon ka Allah mamang apa? Dah, aya telepon. Aya telepon ka Allah. Berarti lamun gitu mah tu Allah teh bungkeuleuh kan nya. Kade bisa jadi musrik mah ieu. Bisa jadi musrik ya para netizen ya sangat pakai kan agama ya. Diterangkeun kumaha? Cing. Urang teh agama Islam. Islam. Ina Isa. Ina teh Isa. Esna subuh pastinya. Atau mungkin esna maghrib. Elna rohon. Lohon. Ahna asar pasti. Emna maghrib. Isa patokan. Isa opat. Subuh 2. Lohor opat. Asar tilu. Maghrib tilu. Bener asar opat. Maghrib tilu. Tah nomor nate eta opat 2 opat tilu. Nomor ka Allah teh opat 2 opat tilu. Wes. Tidak disangka ternyata kita untuk menghadap kepada Allah itu dengan menjalankan sholat yang dikatakan mang dalam uyat ini. Bagus. Ingat perhatian. Terus di MPP Official. Tadi mang. Sebab sanajan ayeuna wiridan mang ribu-ribu kali, tapi sholat nanti dipigawe mau nepi. Oh, mantap. Hai mang. Lupa karena perkawis profesi mang adalah. Pasti para netizen pan biasanya cenderung dalam teh asep sunana, cenderung dede amu. Terkadang dalam nusanes terkenal. Cenah ieu teh buating tukang kalapa sebenarnya, buating tukang batok, dan memang di panganaran mah kan biasanya kan mayoritas tukang kalapa tukang batok mah. Udah tapi nyamang ya. Cing mah kakawen cing pilih barudak. Nah, neng mah bener dalang. Eling masih ngeling ruming tangan di bumi Allah. Di bumi eling masih ngeling ruming tangan di bumi Allah. Benar mau bayangan baik. Kasasarnya lambat nafsu mantap mendukung badan anu ketempuhan itu bangun bahwa Kang Sablon anten bikin dalam uyat teh memang lain dalam ukur beja, ukur akuana dibuktikan memangnya. Cing mah suara kata gaca. Laki buka tot gaca. Daun cimbal. Eta teh nu ngagorowok teh gede permoni. Harimi. Gede permoni. Aduh mantap. Ayeuna kabutusan mang adalah memang oke lah. Suara mang gentemna luar biasa dibandingkan jeung dalang-dalang anu ngaku-ngaku dalang tapi sorana tenge siga sorak kelek di gitu. Gentem kene mang sekarangnya mang ayeuna kana ngaguna bae unggul. Hebat. Ayeuna mang masih aktif apa dino wayangna apa dino lawakna? Wayangna siap, lawakna siap. Wish, luar biasa. Ngaosna siap. Para netizen, pilih menyogikeun dalang anu multitalent, ngalawak tiasa, ngadalang tiasa, malah ayeuna mah tugikeun ka ngaos oge. Posok saurang teh. Luar biasa para netizen. Mantap pisan. Taya Kang Sablon di Kabupaten Ciamis. Dalang ongkoh, pelawak ongkoh, nya Ustadz ongkoh, namanya Ustadz. Kalau sana di tengah duda gitu. Nya napi wartos yang si bibi cenantos ngadunkeun. Bedoana we ti urang Bandung atau khususna ti urang dieu. Oh, ti para seluruh netizen. Tingkat dunia nasional. Moga-moga almarhum Bojo kenging tempat anu sampurna muga Allah. Amin.
rupina obrolan dicekapkeun sakieu-nya. Kayak sanes urang tepung deui. Hoyong para netizen pasti ngantosan konten-konten Mang yen kumaha Mang Sablon ngajadikeun ngalawak make tokoh Chef. Siap. Oke para netizen, sampai segitunya di Simkuring saparakan ca di grup nyaeta MPP official dina konten-konten salajengna insyaallah Mang Sablon bakal janten cepot jelema. Tonton kusadana trust panteng terus di MPP official. Bray. Selamat